Dampak mama iya abdi anu sering ngajerit mapeskeun jempring apeting ngocea tidak disangka ku mama abdi dirawuh ku mama abdi dipangku mama iya abdi anu kantos ngaheureunana rahim mama salapan sasih lamin abdi dikandung ku mama anu karepotan ngigir lain nang karaksalah mah dinten ieu abdi sejak ngawitan netek hambangan rabi doakeun ku mama rumah tangga abdi sing pinanggi kabagjaan dunia akhirat sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipeluk mamahna kaset geulis dirangkul mamahna anaki boh bilih salami ieu teh pun ngucapkeun nyaah kana janten mamah harewaskeun bager mamah abdi nyaah ka mamah boh bilih salami ieu teh pun ngucapkeun ampun kana janten mamah harewaskeun bager ampun mamah ampun lungsurkeun doana ridona tinu janten mamah mudah-mudahan rumah tangga abdi sareng sineng sareng siah sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Sun kening mamahna neng disun kening mamahna kasih sun kening mamahna bismillahirrahmanirrahim disun alhamdulillah atur nuhun mamah atur nuhun insyaallah ridona doana tinu janten mamah nyarangan hidup duaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasep gelis sagiringan mamah aya apa indung tunggul narahayu bapak tangkal nadaraja indung anu ngakandung bapak anu ngayuga mangga pengindan urang ngageser kasa gedengan mama aya apa kase geulis sideku di payunan apa salim ka apa kase geulis pancekeun niat anu hade nuhun ke doa pangampura tinu janten apa hidup bapak abdi nyangakeun beheung teu-teukeun dikorok-korokkeun suku genteng belokeun rumaos taratigin kana wawadi rumaos sok edar tina papatah bapak pa ieu abdi anu sok wani cacarek ka apa wani nyarek wani nundung ka apa hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampak bapak dinten ieu abdi sejak ngawitan netek hambangan rarabi doakeun ku apa rumah tangga abdi sing dinagi kabagjaan dunia akhirat sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Dirangkul kaset neng dirangkul apa harewaskeun bager apa abdi nyaah ka apa bapak hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap sahibas nu dampak bapak doakeun rumah tangga abdi sareng si neng sareng si ahang sing sakinah mawaddah warahmah sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan anu sakinah ti dunia dugikeun ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sun kening apa nakase sun kening apa nagelis disun kening na bismillahirrahmanirrahim sun kening atas cekak atur nuhun mama atur nuhun apa insyaallah ridona doana tinu jantan mama sareng apa nyarangan hidup duaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina urang lajeng wae kana acara adat anu salajengna huap lingkung mama mangga panginten urang persiapan urang ngahuapan panganten disakseni kurang sadayana langsung wae mama urang ngadeg sareng apana neng sok mangga calik deui dina kursi anu paling payun di paling tengah mangga sok bager calik heula sok bager sok mangga calik ningalina urang nyerong ka paling ditu teh serongkeun ka paling ditu heula ka mamana heula cenah nyerong ka paling dieu urang patongong-tongong heula sareng panganten mama sareng apa dihaturanan urang adeg heula urang majeng panggil urang mayun ka neng sareng mayun ka aa mamah nyanak hiji nasina sok nyanak hiji mah apa nyanak hiji nasina sok apa oge sami nyanak hiji sok mahuapan panganten disakseni kurang sadayana huapan pamungkas anu janten sepuh anu janten putra putrina alhamdulillah dikawit orok dinten kasageung ieu cacak kawajiban anu janten sepuh anu janten putra putrina hitungan kahiji cakepkeun heula nasina hitungan kadua tangi angkeut nama dipegang dagunya sok hilapeun si mama tuker kapungkur keur orok cenah ayeuna geus dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marjakana wakin ada bandar 1 2 3 belum melebetkeun Allah surungkeun mama tok acan enggak atas tuang ke acan acan ya acan di subuh cenah tuh awatos mama ngadeg keneh dipengkeureun apa bapak majeng ka payun ya neng bade dilebetkeun atawa di cakepkeun hungkul
Tebetkeun nya. Wah, seuseut cenanya. Apa caketkeun hungkul nya simbolis kanggo panganten. Hitungan kahiji mangga caketkeun Pak. Hitungan kadua euy angkeutna. Sok dipegang dagunya. Kasih amat dilebetkeun ya Pak nya. Dacan tuang cenah subuh. 1 2 3. Oh, kitu atos cekak. Atur nuhun. Mangga Mama sareng apa tiasa linggih deui dina kursi. Neng Aa manganyanak hiji nasina. So, papayun-payun bager calikna. Tah kitu nya. Sok ayeuna urang pahuap-huap bagernya panangan anu kencana pacepeng-cepeng ka Ade Acandra papata teh simkuring pilari rezeki anu halal anu hade pikeun ngasih katuangan kanujukeun keluarga. Bismillah huap deket Neng Rani saling pandang sareng si Ana. 1 2 3 lebetkeun. Tah sok Neng yo digayam heula cenah. Sok pasian heula hawatos beli seuseut cenah nya beusi teuing. Neng Rani neme 2 cenah nya. Wareg Neng. Atos cekap ya simbolis pangetan. Silang Neng ka Neng 1 2 3 sok. Curulungkeun sok heula hari teuing Neng alah kebasuhan. Atau cekap cenanya sok beli bade heula masing-masing bager hawatos beli seuseut cenah. Sok moal dipasiankeun teuing ka asar Neng. Mangga sok heula bager. Atos cekap aya keneh properti disayogikeun bakal hakna mana bager Neng Ica bakal kena sanak bager sok pulang wae si Neng nya terpesona ningali panganten jigana teh kapungkur keur nikahanan teh dikieu-kieu jigana teh jadi kabitaeun. Mangga bager sok urang betot heula bakal kena sasarangan nya. Hawatos ieu waktos paratos jangkapan siang teuing nya hawatos ieu tamu di pamendusan rupina teh angkatna ba'da subuh. Mangga pangitan urang persiapan wae sakedapan deui urang lajeng kana musofaha. Dipegang babarengan sasarengan bager sok cepengan kuduaan piringna dicepengan wae ku Neng sareng ku Aa. Supados teu murah cenanya siap bager urang betot eta bakal cenanya simbolna dina adat Sunda ieu teh dina rumah tangga Neng sareng Aa pila rezeki sosok-sosok penuh dengan semangat perjuangan. Siap-siap urang betot sasarengan 1 2 3 betot. Alah geuningan gampilun Gusti teuing angkat heula bager ka luhur tingalikeun ka juru kamera. Aduh Neng kenging bonusnya ageng milikna mudah-mudahan kanggo panganten kanggo kedua mempelai sing ageng milikna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok simpen anu agengna kedah tiasa nabung pami kenging rezeki anu alitna bager cepeng kuduaan kaluhurkeun. Tah simbolna bager ieu teh dina rumah tangga pami Neng kenging rezeki sareng Aa kenging rezeki usahakeun dinikmati kuduaan disyukuri kuduaan. Simbolna ayeuna bager urang ngagekel ping-ping hayam cenanya. Sok badami heula Neng ka palimana bisi Pak Adu entos badamina atos siap Acandra siapnya tos kantos ngagekel ping-ping Neng. Tak acan cenanya ping-ping hayam cenanya. Sok bager urang gegel sasarengan 1 2 3 gigit Neng kela tahan heula 2 jam. Oke 2 jam can kenging alah ke heula tuh juru kamera teh acan sajam deui atos cekap. Sok Acandra saepkeun. Wah cenanya kanggo ngekewengi Bapak ayeuna siang bakakak wangi mana naon cenah Pak? Bakekok cenanya pokona mah rahasia kanggo panganten. Alhamdulillah aya keneh propertina hiji deui pangitannya anu kending sareng anu sapuratina mangga urang siapkeun di cana Neng Aa urang ngadeg heula bager sok hapunten dibantos dibuka heula sapatuna sendalna dibuka. Tok majeng kapalihan payun bager papayun-payun ayeuna mah sok papayun-payun. Tah sok saat asa papayun-payun mangga pangitan dibantos heula Neng Ica dibantos heula. Nah sok diarahkeun heula. Saatasna papayun-payun Neng mangga urang sideku di payunan si Aa teteh hapunten sendalna tiasa dikageserkeun heula. Nah sok dibantos Neng sok
sareng nu si Aa cenah sok neng mangga sideku di payunan Aa bageun ieu teh simbolna neng teh kedah tunduk kanu janten carogenanya meskipun dina rumah tangga neng usahana agung atau nanti kumaha tetep posisi neng mah aya di handapeun si Aa janten kepala keluargana nya eta Acandra sok bageun urang pasikeun heula eta aya cowetna sareng aya endog hayam sareng kendina pengen urang di cepengan ku neng sok sadayana di cepengan heula ku neng tinggalikeun heula ka si Aa bageun tah bageun nya eta teh aya simbol-simbol parabot istri aya cowet aya endog hayam aya pelet anu sareng anu sakuratina simbolna teh ieu teh jantan bibit oge mudah-mudahan bibit neng sareng Aa bibitna anu sae sehingga tiasa ngajantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin bageun sok mangga. Bageun sok eta urang simpen di payunan si Aa ngageser saalih ka palihan pangker. Nah, saatosna eta mangga pangitan kanggo panicakanana mangga pangitan di palih dieu nya. Sok atos ning kakedep di palihan handap bageun ayeuna urang bagian si Aa nu damel. Acanda terang teh damel naon? Keterangnya pokoknya mah simbolis kanggo Aa nya ke wengi moal di wartos-wartos seueur urang kali di palih dieu mah ngartos ya pokoknya mah siapnya Aa urang damel sasarengan ayeuna urang cobian angkat sampean anu katuhu ka luhur singsakeun heula atuh mihraoskeun disingsakeun tah kitu angkat heula ka luhur bageun sok sing rada jangkung nah atas diangkat ka luhur hoyong ningali geolan kaos kumaha sok ngageol sanes ngageolkeun initna ngageolkeun sampean nah digeolkeun sampean ananya oke hitungan katilu ku diderek-derekeun bikin kapeupeuh sadayana di handapnya siap kahandap heula tos kahandap heula cangkeul kahandap heula nah mana jempol pandanganana anu katuhu jempolna puterkeun ka handap kana taarkeun nah leres taar neng bageun nya siap ka hade papata disimpen pamabidi damel usahakeun natepan heula wudu heula supados janten keturunan anu soleh anu soleha amin ya Allah ya rabbal alamin siap ya anya angkat sampean hiji ka luhur anu kadua geolkeun sok ngageol ngageol sing mota siap 1 2 3 derek-dereken alhamdulillah pepeus geuningannya sok pasikeun di luhur kendina mangga pasikeun ka neng mangga dibasuh jempol sampean nasi aduh ageung cenanya ieu teh ciciren ageung oge milikna ageung oge rezekina amin sok bageun dibasuh nah di elapan bageun ka hadenya ayeuna mah sial mah ku tisu wengi mata kenging nararapal ku anduk bageun atos cekap mangga salajengna mangga diangkat si nengna ka luhur sok dicepengan sok ka luhurkeun kendina resiti punten dipasikeun ka panganten rupina anu dipayuna urang ngageserkeun heula ka palihan handapkeun sadayana nah sok nah dicepeng bager Aa nyepeng handapna kuduanana neng nyepeng luhurna nya urang pepeskeun ka hoyongna bagernya saat acan urang ngawajeng kana anu pamungkas sawer panganten mangga persiapan habis ini ya oke silakan kedua mempelai kita pegang dulu kendinya salajengna mangga urang angkat heula ka luhur bager diangkat heula ka luhur sok mangga urang geolkeun sasarengan digeolkeun sok geolkeun heula sing motah ya ayeuna urang siap-siap urang ka payunkeun urang pepeskeun sasarengan kela kahandap heula ayo ngagareo kitu oke bageun simbolna ieu teh dina adat Sunda mah pami dina rumah tangga aya wae anu namina masalah leres bu ayanya kedah dipecahkeun kuduaan diselesaikeun kuduaan nya siap urang alungkeun ka palihan payun angkat hiji ka luhur 2 geolkeun deui sok digareolkeun hitungan ka 3 kapayunkeun pepes 1 2 3 long alhamdulillah pepeus geuning ka hoyongna alhamdulillah hatur nuhun mangga propertina kanggo sawer panganten urang persiapan di palihan pelaminan korsina
mama iya abdi anu sering ngajerit mapeskeun jempring penting ngocea tidak disambat ku mama abdi dirayu ku mama abdi dipangku mama iya abdi anu kantos keherinan rahim mama salapan sasih lamin abdi dikandung ku mama anu karepotan ngigir lain nang karaksana mah niten iya abdi sejak ngawitan netek hambalan naradi doakeun ku mama rumah tangga abdi sing pinanggi kabagjaan dunia akhirat sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipeluk mamahna kaset gelis dirangkul mamahna anaki bahbili salami ieu teh ngucapkeun nyaah kana janten mamah harewaskeun bager mamah abdi nyaah ka mamah bahbili salami ieu teh ngucapkeun ampun kana janten mamah harewaskeun bager ampun mamah ampun lungsurkeun doana ridona tinu janten mamah mudah-mudahan rumah tangga abdi sareng sineng sareng siah sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Sun kening mamahna ne disun kening mamahna kaset sun kening mamahna bismillahirrahmanirrahim sun alhamdulillah atur nuhun mama atur nuhun insyaallah ridona doana tinu janten mama nyarangan hidup duaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaset gelis sagiringan mama aya apa indung tunggul narahayu bapak tangkal nadaraja indung anu ngakandung bapak anu ngayuga mangga pengindan urang ngageser kas sagiringan mama aya apa kaset gelis sideku di payunan apa salin ka apa kaset gelis pancekeun niat anu hade nuhun ke doa pangampura tinu janten apa hidup bapak abdi nyangakeun beheung tetekeun dikorok-korokeun suku genteng belokeun rumaos taratigin kana wawadi rumaos sok edar tina papatah bapak pa ieu abdi anu sok wani cacarek ka apa wani nyarek wani nundung ka apa hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut dihandap sahibas gampang bapak dinten ieu abdi sejak ngawitan netek hambangan rarabi doakeun ku apa rumah tangga abdi sing dinangi kabagjaan dunia akhirat sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Dirangkul kaset neng dirangkul apa harewaskeun bager apa abdi nyaah ka apa bapak hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut dihadap sahibas nu dampar bapak doakeun rumah tangga abdi sareng si neng sareng si ahang sing sakinah mawaddah warahmah sing nepi kana tujuan abdi ngawujudkeun pernikahan anu sakinah di dunia dugikeun ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sun kening apa nakase sun kening apa nagelis disun kening na bismillahirrahmanirrahim sun kening atas cekak atur nuhun mama atur nuhun apa insyaallah ridona doana tinu jantan mama sareng apa nyarangan hidup duaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina urang lajeng wae kana acara adat anu salajengna huap lingkung mama mangga panginten urang persiapan urang ngahuapan panganten disakseni kurang sadayana langsung wae mama urang ngadeg sareng apana neng sok mangga calik deui dina kursi anu palih payun di palih tengah mangga sok bager calik heula sok bager sok mangga calik ningalina urang nyerong ka palih ditu teh serongkeun ka palih ditu heula ka mamana heula cenah nyerong ka palih dieu urang patongong-tongong heula sareng panganten mama sareng apa dihaturanan urang adat heula urang majeng panggil urang mayun ka neng sareng mayun ka aa mamah nyanak hiji nasina sok nyanak hiji mah apa nyanak hiji nasina sok apa oge sami nyanak hiji sok mahuapan panganten disakseni kurang sadayana huapan pamungkas anu janten sepuh anu janten putra putrina alhamdulillah dikawit orok dengan kasageung ieu cacak kawajiban anu janten sepuh anu janten putra putrina hitungan kahiji cakepkeun heula nasina hitungan kadua tangai angkeut nama dipegang dagunya sok hilapeun si mama tuker kapungkurkeun orok cenah ayeuna geus dewasa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi marjakana wa qina adzabannar 1 2 3 belum melebetkeun Allah surungkeun mama tok acan enggak atas tuang ke acan acan ya acan di subuh cenah tuh awatos mama ngadeg keneh dipengkeureun apa bapak majeng ka payun ya neng tadi dilebetkeun atawa di cakepkeun hungkul
lebatkeun nya. Wah, seuseut cenanya. Apa caketkeun hungkul nya simbolis kanggo panganten. Hitungan kahiji mangga caketkeun Pak, hitungan kadua tangeuy angkeutna. Sok dipegang dagunya. Kasih ama dilebetkeun nya Pak nya, bacan tuang cenah ti subuh. 1 2 3. Oh, tah kitu atos cekak. Hatur nuhun. Mangga Mama sareng apa tiasa linggih deui dina kursi. Neng Aa manganyana hiji nasina. So, papayun-payun bager calikna. Tah kitu nya. Sok ayeuna urang pahuap-huap bagernya panangan anu kencana pacepeng-cepeng ka Ade Acandra papata ti simkuring pilari jeung anu halal anu hade pikeun ngasih katuangan anu teu keluarga. Bismillah huap deket neng rame saling pandang sareng si anak. 1 2 3 lebetkeun. Tah sok neng digayam heula cenah. Sok pasian heula hawatos beli seuseut cenah nya Gusti teuing. Neng Rani neme 2 cenah nya. Wareg neng. Atos cekap ya simbolis pangetan. Silang neng ka neng 1 2 3 sok. Curulungkeun sok heula oh hari teuing neng alah kebabasuhan. Atau cekap cenanya sok bini bade eut heula masing-masing bageun hawatos bini seuseut cenah. Sok moal dipasihan eut jeung ka asar neng. Mangga sok eut heula bageun. Atos cekap aya keneh properti disayogikeun bakal kakna mana bageun neng Ica bakal kakna sanak bageun sok pulang wae si neng mah terpesona ningali panganten jigana teh kapungkur keur nikahanan teh dikieu-kieu jigana teh jadi kabitaeun. Mangga bageun sok urang betot heula bakal kakna sasarengan nya. Hawatos ieu waktos paratos kapan siang teuing nya hawatos ieu tamu di pamendusan rupina teh angkatna ba'da subuh. Mangga pangitan orang persiapan wae sakedapan deui urang lajeng kana musofaha. Dipegang babarengan sasarengan bageun sok cepengan kuduaan piringna dicepengan wae ku neng sareng ku Aa. Supados teu murang cenanya siap bageun urang betot eta bakal cenanya simbolna dina adat Sunda ieu teh dina rumah tangga neng sareng Aa pila rezeki sosok penuh dengan semangat perjuangan. Siap-siap urang betot sasarengan 1 2 3 betot. Alah geuningan gampilun Gusti teuing angkat heula bageun ka luhur tingalikeun ka juru kamera. Aduh neng kenging bonusnya Ageng milikna mudah-mudahan kanggo panganten kanggo kedua mempelai sing ageng milikna amin ya Allah ya rabbal alamin. So simpen anu agengna kedah tiasa nabung pami kenging rezeki anu alitna bager cepeng kuduaan kaluhurkeun. Nah simbolna bager ieu teh dina rumah tangga pami eneng kenging rezeki sareng kenging rezeki usahakeun dinikmati kuduaan disyukuri kuduaan. Simbolna ayeuna bager urang ngagegel ping-ping hayam cenanya. So badami heula nih kapal dimana Gusti Pak Adu entos badamina atos siap Acandra siapnya tos kantos ngagegel ping-ping eneng. Tak acan cenanya ping-ping hayam cenanya. Sok bager urang gegel sasarengan 1 2 3 gigit neng kela tahan heula 2 jam. Oke 2 jam can kengi alah ke heula tuh juru kamera teh acan sajam deui atos cekap. Sok Acandra saepkeun. Moal cenanya kanggo ngekewengi Bapak ayeuna siang bakak wangi mana naon cenah Pak? Bakekok cenanya pokona mah rahasia kanggo panganten. Alhamdulillah aya keneh propertina hiji deui pangitannya anu kending sareng anu sapuratina mangga urang siapkeun di cana neng Aa urang ngadeg heula bageun sok. Hapunten dibantos dibuka heula sapatuna sendalna dibuka. Tok majeng kapalihan payun bageun. Papayun-payun ayeuna mah sok papayun-payun. Tah sok saat asa papayun-payun mangga pangitan dibantos heula neng Ica dibantos heula. Nah sok diarahkeun heula. Saatasna papayun-payun neng mangga urang sideku di payunan si Aa teteh hapunten sendalna tiasa dikageserkeun heula. Nah sok dibantos neng sok sareng si Aa nya cenah sok neng mangga sideku di payunan Aa bageun
ieu teh simbolna neng teh kedah tunduk kanu janten carogenanya meskipun dina rumah tangga neng usahana agung atau nanti kumaha tetep posisi neng mah aya di handapeun si janten kepala keluargana nyaeta Acandra sok bager urang pasikeun heula eta aya cowetna sareng aya endog hayam sareng kendina pengen urang di cepengan ku neng sok sadayana di cepengan heula ku neng tinggal dikeun heula ka si bager tah bager nya eta teh aya simbol-simbol parabot istri aya cowet aya endog hayam aya pelet anu sareng anu sakuratina simbolna teh ieu teh jantan bibit oge mudah-mudahan bibit neng sareng bibitna anu sae sehingga tiasa ngajatkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin bager sok mangga. Bager sok eta urang simpen di payun si AA ngageser saalih ka padang pangker. Nah, saatosna eta mangga panginten kanggo pangincakanana mangga panginten di padieunya. Sok atos ning kakedep di panggihan handap bager ayeuna urang bagian si AA nu damel. Acanda terang teh damel naon? Keterangnya pokoknya mah simbolis kanggo AA nya engke wengi moal di wartos-wartos seueur kurang kali di padi dia mah ngartos ya pokoknya mah siapnya AA urang damel sasarengan ayeuna urang cobian angkat sampean anu katuhu ka luhur singsakeun heula atuh diraoskeun disingsakeun tah kitu angkat heula ka luhur bageun sok sing rada jangkung nah atas diangkat ka luhur hoyong ningali geolan kaos kumaha sok ngageol sanes ngageolkeun imitna ngageolkeun sampean nah digeolkeun sampean ananya engke hitungan katilu ku diderek-derekeun dikeun ka peupeus sadayana di handapnya siap ka handap heula tos ka handap heula cangkeul ka handap heula tah mana jempol pandanganna anu katuhu jempolna puterkeun ka handap kana taarkeun nah leres saat neng bager nya siap ka hadir papata disimpen pamabdi damel usahakeun natepan heula wudu heula supados janten keturunan anu solehah amin ya Allah ya rabbal alamin siap ya anya angkat sampean anak hiji ka luhur anu kadua geolkeun sok ngageol ngageol sing mota siap 1 2 3 derek-dereken alhamdulillah peupeus geuningannya sok pasikeun di luhur kendina mangga pasikeun ka neng mangga dibasuh jempol sampean nasi aduh ageung cenanya ieu teh ciciren ageung oge milikna ageung oge rezekina amin sok bager dibasuh nah dielapan bager ka hadenya ayeuna mah siang mah ku tisu wengi mata keuning nararapal ku anuk bager atau cekap mangga salajengna mangga diangkat si nengna ka luhur sok dicepengan sok ka luhurkeun kendina resiti punten dipasikeun ka panganten rupina anu dipayuna urang ngageserkeun heula ka palihan handapkeun sadayana sok nah dicepeng bager nyepeng handapna kuduanana neng nyepeng luhurnanya urang peupeuskeun ka hoyongna bagernya saadacan urang ngajeng kana anu pamungkas sawer panganten mangga persiapan habis ini ya oke silakan kedua mempelai kita pegang dulu kendingnya salajengna mangga urang angkat heula ka luhur bager diangkat heula ka luhur sok mangga urang geolkeun sasarengan digeolkeun sok geolkeun heula sing motah ya ayeuna urang siap-siap urang ka payunkeun urang peupeuskeun sasarengan kela ka handap heula ayo ngagareo kitu oke bager simbolna ieu teh dina adat Sunda mah pami dina rumah tangga aya wae anu namina masalah leres bu ayanya kedah dipecahkeun kuduaan diselesaikeun kuduaan nya siap urang alungkeun ka palihan payun angkat hiji ka luhur 2 geolkeun deui sok digareolkeun hitungan ka 3 kapayunkeun peupeus 1 2 3 long alhamdulillah peupeus geuning ka hoyongna alhamdulillah hatur nuhun mangga propertina kanggo sawer panganten urang persiapan di palihan pelaminan korsina